si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilah. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda Jejer Carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 43. Tekaraos ayeuna urang parantos dugi ka episode anu 43 deui. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos, sumangga urang lajengkeun deui ieu Jejer Carita Si Getih anu bagian 43 ieu. Sok anu teu acan subscribe, beras subscribe heula, di like, di komen anu saseueur-seueurna. Komo upami di share nya, ngarah seueur deui anu ngiring ngabandungan jeung manco kana jujutan dongeng Si Getih bagian 43. Ngarah teu nyangkolong tingkana waktos, sumangga urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu carita dongeng Si Getih teh. Ieu karak nepi ka Kartiwa Katut Sekarwati. Kartiwa sareng Sekarwati nembe patepang jeung si Gobang Hideung. Sor cikopina betot simutna pagehan talik kolorna bisi merbai di jalan. Tumpak dung des. Si Gobang Hideung ngagero kaget jeung nyeri. Ditajong iga burungna ku Sekarwati nepi ka linu. Tapi untung dirina henteu tuluy rubuh. Masih bisa ngajaga kasaimbangan badan harita teh. Sedengkeun tilu urang baturna si Gobang Hideung keur nyobaan meta majuna rajang ka Kartiwa. Sabab nempo dununganana harita ngadon dibedol ku Sekarwati. Sakilat tilu baladna si Gobang Hideung harita pating jorelat ngarah kana tonggong Kartiwa. Si asyuk blesak jeleng. Hiu. Tapi aya hartina pilih genti dina waktu anungan ukur geseh sababaraha detik. Harita tilu balad si Gobang Hideung bri-bru rubu dadana kabenangan ku tajongan suku Kartiwa. Set jekuk cebrot kitu nate Kartiwa jeung Sekarwati langsung ngacorelat celek jergeden. Kartiwa jeung Sekarwati geus mancuh dina tangtunganana. Kartiwa tumanya ke anak buahna si Gobang Hideung anu harita nalamru rubuh ditarajang ku dirina. Cucu ngah Andika kalakuan teh eueuh kasopanan pisan katamu anu ngaliwat ka ieu pilemuran teh. Hei cucunguk ditahan sah Andika sakabeh. Jeung ti mana asal arajen kabeh. Cicing dia pilemuran anu mana ieu pilemburan teh mangrupakeun pilemburan anu deukeut jeung kota raja. Ieu pilemburan lain kakawasan batur, tapi ieu pilemburan mangrupakeun kakawasaan Prabu Tarya Jayakusuma. Kita hansa Andika, tatihan saha? Andika jumago jumawa di patempatan. Hayo, gera nyarita. Arajen sakabeh kawilang jalma anyar pinanggih. Kula geus apal ka pilemburan ieu mah. Sabab pilemburan ieu mangrupakeun pilemburan anu deukeut ka kota raja. Ceuk Kartiwa tandes jeung Daryana keranan cumaritana. Tapi anu ditanya henteu ngajawab.
ngadon ngegel letahna nepi ka buntung. Satuluina diturutan kedua urang baturna anu sarua tuluy pada ngegel kana letahna masing-masing. Nalika tilu baturna geus ngaregel kana letahna masing-masing, harita si Gobang Hideung tembong mesat gobangna langsung laju ngacorelat luncat nyabetkeun gobangna kana beheung-beheungna balad-baladan nu tiluan. Sabab paur pikir si Gobang Hideung eta balad-baladan nu tiluan bisa buka sungut ngabejakeun sabenerna saha anu marentah. Siak syuk wus kelenceng kusak kerjet kulahek. Tilu baladna si Gobang Hideung harita palastra dina leungeun si Gobang Hideung sorangan. Sanggeus si Gobang Hideung mateni tilu urang baladna. Satuluina manehanana mali ka Sekarwati bari langsung ngacorowok luncat. Ayeuna bagian andikaeun sia awe jalang rasakeun sia. Hop iya corelat jeleng kolebat. Si Gobang Hideung badana tembong ngajorelat cepet nakranan gerakanana. Gobang anu aya dina leungeunna ngahiuk bang baraan rek ngababad kana anggota badan Sekarwati. Ngan bae si Gobang Hideung teu apaleun. Lamun mah wanoja anu kumanehna ditarajang lain wanoja biasa. Pugu memang geus leuwih ti cukup pangartina. Malah Sekarwati oge ngahaja dirina lemor ku pakarang pikeun nya ngaharupan si Gobang Hideung. Sabab geus kaukur kumanehanana nepi ka mana tahapan ajen pangarti anu jadi lawan. Yasyuk gurilap harita Gobang ngurilap rek nyabat kana beheungna Sekarwati. Sakilat Sekarwati jingkrak kagigir siet gilak jeleng plos jelegedan. Sekarwati geus macu nangtung di tempat anu sejen. Sekarwati harita manehna luncat kagigireun badan lawan. Mangsa nyingkahan panarajangna sekaligus ngasupkeun panarajang balasan kanu jadi lawan. Uhud ceuli lawan dikepret ku dampal leungeun Sekarwati bari dibarengan ku tanaga lapisan saparapat bagian. Anu teu merapna pikeun si Gobang Hideung lain deui nyerina siut jelebet jakok wadaw pangkieung solonton. Si Gobang Hideung kadenge ngagero panjang bari badana ngabangkieung kagigir semu nyolonton meh namru lamun masuk teu gancang-gancang ngajaga kaseimbangan badana. Katempo tina liang ceulina ngaluarkeun getih nyeri taya papadana karasana ku si Gobang Hideung. Untung henteu nepi ka kapiwan oge. Aduh haram jadah kurang ajar sia bikang. Rasa geus ya. Si Gobang Hideung manehanana masih nafsu keneh meureun. Masih keneh boga rasa panasaran. Manehanana terus deui ngacorowok handaruan maju deui narajang ka Sekarwati poho kana kanyeri. Gobang anu aya dina leungeun si Gobang Hideung tuluy huak hiuk bang baran neangan celah jeung kalemahan anu jadi lawan. Gerakanna leuwih cepat tibatan tadi. Ngan angger sakumaha maksakeun oge si Gobang Hideung hayang bisa ngasupkeun panarajang kanu jadi lawan tetep teu bisa. Sabab memang pangarti si Gobang Hideung teh aya jauh di sahandapeun Sekarwati. Malah sabalikna si Gobang Hideung kudu bisa narima kana kanyataan anu pait. Dirina kudu ngalaman wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang. Mangsa badana terus rubuh maring lemah nalika dihantam kuruntuyan panarajang Sekarwati. Gobang Hideung terus ngaceleng jauh nakranan leupas tina cekelanana siak siuk corelat jeleng hiuk plos suk jebrot
celebet, tiak, tes, waduh, koleang. Ketebut. Pikeun ka sakitu kalina. Si Gobang Hidung kadenge ngagerot tarik. Awakna terus rubuh ngagedebut kan lemah. Bari terus uta uger uta getih. Aduh, nyeri, cangkeng aing benang, iya bujurku pat kepot juga yang hitut, nyeri, aduh, ampun, nyeri, iya nih lang-langan ke mata, tetempuan miranyai karoneng, aduh, nyeri, kacida, nyeri, si Gobang Hidung kadenge ngagerung nahan ka nyeri, sarta can waka bisa hudang harita teh tidak ngagolerna. Aduh, anjin memang hebat. Wan aja saha ngaran anjin teh. Wan aja saha hebat. Oke, ilmu anjin. Ceuk si Gobang Hidung bari neuteup seukeut ka Sakarwati. Anu ditanya gancang ngajawab. Lamun kita tadi mula atuari nanyakeun ngaran mah lain mangges ngagoler ngabebatang dina luhur lemah ngado nanyakeun ngaran yeuh bisi panasaran ngaran kuring anu katelah Sakarwati deuleu jeung itu lalaki anu keur ngajantan di luhur kuda mangrupakeun babaturan kuring anu katelahna Kang Kartiwa sarta sabalikna kuring rek nanya saha ari andika sabenerna ha waniku Jumago jeung Jumawa di patempatan. Jawab Sakarwati bari malik tumanya kasih Gobang Hidung. Anjeun teh anu ngaran Sakarwatinya. Jeung itu nu lalaki saha ngaranna tadi teh? Kartiwa. Aduh. Nya kuring pernah ngadenge ka ngaran Andika Duaan. Andika Duaan mangrupakeun jawara pilih tanding anu kungsi disaembarakeun. Nya kuring ngawanohkeun diri. Ngaran kuring anu katelah masih Gobang Hidung anu ngahaja keur ngambah kaya pelemburan hampura lain kuring anu Jumago lain kuring anu Jumawa tapi kuring anu keur ngulamprang kaya pelemburan teu aya maksudna naon kitu tah Sakarwati. Oh kitunya. Geus atuh ayeuna urang geus pada apal geus pada kenal jeung wanoh ngaran masing-masing. Ayeuna kuring menta ka anjeun. Gua tinggalkeun ieu patempatan ulah rek nyieun perkara atawa ngececele wanoh jas sejen saliati ti kuring. Sabab teu hade kitu peta teh bisi nengar cadas di ka anjeunna. Geus cukup. Andika nyecele jeung ngahina wanoh jaka kuring ngungkul. Bari ku kuring langsung diwara. Awas lamun sakali deui jeung kuring ngadenge Andika nyecele wanoh jas sejen. Ku kuring mali bere ampun deui deuleu. Kadenge ku Andika ha. Si Gobang Hidung manehanana langsung tungkul. Sabab nempo Sakarwati bolotot bari nyarita kituna teh gancang nembalan. Kering ayeuna rek indit. Pura kuring bisi salah ka Andika jeung kabalan Andika. Tembal si Gobang Hidung bari gancang cengkat tina ngagolerna. Terus lempang bari jumarig jeung ninggalkeun eta patempatan. Henteu loba carita deui. Harita manehanana terus we indit ninggalkeun Gobang anu ngagoler dina luhureun taneuh. Layon batur-baturna henteu kungsi dipirosea deui. Manehana langsung kebat ninggalkeun eta patempatan. Kartiwa tembong nyamperkeun ka Sakarwati pok tumanya. Saha cenah eta jalma teh Sakarwati asa anyar nempo akangna. Anu pikeun akang mah kakarak apa lamun di ieu pilemburan aya jago saperti eta. Jika nama manehanana orang luar ka Sakarwati ketepok ku akang mah. Nya Kang, manehanana lain urang dieu Kang. Ngaranna manehna si Gobang Hidung cenah Kang. Duka ti mana asal usulna bah? Ngan ngakukeun ka abdi mah manehanana keur ngumbara ngaliwat ka pertempatan Kang. Oh, si Gobang Hidungnya
kakarak nguping ayeuna deui akang kana ngaran eta manehanana. Ceuk Kartiwa bari kerung halisna meh tepung. Sabab kakarak harita meureunnan manehanana panggih jeung eta jalma anu ngakukeun ngaran si Gobang Hideung. Keur kitu kurunyung aya anu daratang deui marake kuda. Ngan eta mah jalmana kabeh marake pakaian prajurit karajaan. Bari sama gerang ku pakarang sewang-sewangan. Nyog anjog kareupeun Kartiwa jeung Sakarwati. Bari kabeh langsung nyarembah deku hormat ka Kartiwa khususna. Sakarwati rada kaget oge. Harita teh ngan teu lila kituna teh manehanana oge gancang sadar. Saha Kartiwa sabenerna. Po kadenge para prajurit anu datang cuma harita. Tapi sembah baktos kaulanun, tampi salam baktos kaulanun. Ceuk eta prajurit kabeh nyedok nyembah hormat ka Kartiwa. Nalika kabeh geus turun tina tonggong kudana masing-masing. Malah pangeusip pilemburan oge anu kaparengan nempo kana eta kajadian teu wudu kabehanana terus nyalampeurkeun ka Kartiwa. Bari gancang deku nyembah hormat lantaran surti Kartiwa teh tetela teueuh raja anu dipi hormat nyaeta katurunan ti kerajaan Bagendit. Tong boroning pangeusip pilemburan dalah Sakarwati oge manehanana langsung nurutan. Sanggeus nempo prajurit jeung warga pangeusip pilemburan cedok nyembah ka Kartiwa. Gancang Sakarwati manehanana nurutan. Mata harita Kartiwa gancang nyaram. Aduh Sakarwati ulah kitu Sakarwati ulah. Gancang udang. Hayo gancang udang Sakarwati udang. Oge ka prajurit jeung ka pangeusip pilemburan ulah kikituan ah. Nanaonan kikituan. Kuring mah lain pangeran anu kudu disembah, tapi kuring mah akur jeung Andika sakabe salaku manusia biasa. Sok. Pok larangtung. Ulah nyembah seperti gitu. Sabab kuring mah lain raja. Ceuk Kartiwa anu memang embung ngan di kitu-kitu teh diagul-agul jeung dipuja-puja. Saterusna kabeh prajurit jeung pangeusip pilemburan katur Sakarwati terus carangkat tina dekuna. Kartiwa kadenge ngomong deui harita teh sakali deui khususna ka prajurit kerajaan. Kuring mah estuning embung di dama-dama kawas tadi teh embung pisan embung. Sabab matak embung nama aya alasan kuring nu kahiji kuring teh lain raja anu pantes disembah dihormat ku aranjeun sakabeh. Kuring memang putra tunggalna Ama Tarya Jayakusuma anu jadi raja di kerajaan Bagendit. Tapi kuring tetap jalma biasa akur seperti aranjeun kabeh. Jeung kuring resep keneh ngalalana ketimbang jadi raja. Kuring rumasa tukang ngaladog unggah gunung turun gunung nyorang lembur saban desa. Tah kukituna hampura kuring lain teu ngajenan saha bapa kuring saha idung kuring, tapi kuring mah hayang hirup waras, hayang seperti hirup aranjeun kabeh dianggap rakyat biasa. Ulah kitu-kitu deui nya khususna Sakarwati jiga anu kawas karak wau wae jeung akang teh jual ngilu hormat sagarupa ka akang. Pokna Kartiwa tandas nakeranan nyaritana sabab dirina embung di dama-dama ku prajurit raja Bagendit pimpinan anu jadi bapak anak kawas tadi kaasup ku pangeusip pilemburan anu aya dina wengkuan kerajaan Bagendit. Kabeh prajurit tembong narangtung deui ngareluk tungkul teu waranieun deui ngomong. Pangeusip pilemburan narungtutan pating laleos ka imahna masing-masing. Kalawan dibarengan ku rasa kaget ku sikep Kartiwa anu embung di dama-dama salaku anak raja. Iwal ti Sakarwati anu harita kadenge wanin ngomong teh meusan ngomong ka Kartiwa bari tungkul sabab era. Hapunten abdi Kang, hapuntennya bila abdi ka bawa-bawa. Cenah pokna Sakarwati pondok. Kartiwa gacang nembalan bari neuteup seukeut ka Sakarwati. Nya teu nanaon Sakarwati, teu nanaon. Akang ngan ukur ngingetan we. Yen pamadagan akang memang kieu.
senajan kurang panuju oge anu nyarebut Raden ke akang kitu nama hegue da akang sorangan teu hayang disebut Raden sabenerna mah tapi lamun disebut Raden dikitu-kitu akang moal ari nyarekan mah ngan akang hoream sabenerna mah. Mohon Kang, mohon abdi ngartos kana pamadegan sareng kahoyong akang anu memang akang teresep di dama-dama jeung di aden-aden nya Kang. Ceuk Sekarwati rada mesem saeutik. Kartiwa ngareret ka prajurit laju tumanya. Dupi ari ieu akang-akang teh bade kamarana bangun aya hal anu penting. Meuni nyalogreng bedog jeung samakta ku pakarang saperti kitu. Make kuda jika kuda perang ngungkul bade kamarana ieu teh. Pokna tanya Kartiwa ka prajurit. Salah seorang prajurit di antarana gancang ngajawab bari rengkuh hormat. Nya eta akang-akang sadayana nuju ngudag komplotan si Gobang Hideung ieu teh Raden. Anu mana si Gobang Hideung anu salamina ieu manehanana ngarasahkeun pangeusih pilemuran. Ieu oge sanes akang wungkul malih Kipatih oge sami nuju maluruh antek-antek si Gobang Hideung. Nanging ka benten-benten tempat ngan kaleresan kabelah dieu mah bagian akang-akang sadayana kitu ta Raden. Unggal lembur meh sadayana karanjah ku maranehanana. Nanging eta oge sapali atos hasil diperuhkeun. Manehanana binasa ku pulona sorangan. Jumlahna aya kana walasanana anu nyesa kari tinggal opatan anu hasil kabur kaasup si Gobang Hideung salaku gegedugna kitu ta Raden. Baturna kadenge milu nyambungan deui ku caritaan sareng punten akang nyebatkeun Raden wae ka salira. Margi salira Atra putra raja Raden anu geus payus diajenan ku akang sadayana selaku prajurit Raja Bagendit. Sareng bade tumaros ieu teh akang teh Raden bade tumaros ka salira Raden. Kitu ge manawi salira Raden mendakan opat jalmi komplotan si Gobang Hideung dipalih dieu manawi tos mendakan Raden abdi jeung si akang-akang nu sanesna saja tumaros ka Raden. Ceuk eta prajurit dariana keranan dina cumaritana. Oh itu pangintennya anu dimaksud ku akang-akang prajurit teh. Eta anak buahna si Gobang Hideung anu nekat balung diri tah ngagaloler di tokangan kuring aya opatan jalma. Manehanana tadi dinalikar ditanya ku kuring ti mana asalna, manehanana ngado disabat ku si Gobang Hideung. Bari manehanana langsung ngaregel letah masing-masing ting kunaon maksudna mah. Ting ti mana di asal dumuk matuna mah kuring kurang apal emang. Sabab kuring rumasa can apal ti mana maranehana datang. Jeung tadi teh opat jalma anu nyangka koplotan si Gobang Hideung ngaganggu karena perjalanan kuring jeung Sekarwati mang. Tug nepi ka patelakna ngadu jiwa ari taeun maranehna anu eleh. Anu opat baturna manehanana geus palastra. Sedengkeun si Gobang Hideung mah dibebaskeun ku kuring duaan. Cina ninggalkeun ieu tempat ngarah teh ngaganggu deui ka peusingi pilemuran. Kitu tah Kang. Ceuk Kartiwa anu gancang ngajawab bari nuduhkeun ka tilu layon baladna si Gobang Hideung. Ari prajurit-prajurit tembong pating lalieuk ka tempat tilu layon anu nyampak ngagoler di luhur tanah. Dibarung jeung kaget silih teuteup jeung pada baturna. Ari manawi teh aya layon Raden. Beuh. Geuning aya layon di dieu, aya kunekadnya. Eta balad-balad si Gobang Hideung teh kajen kene diajal patik ketimbang manehana ngajawab kana pananya ti Aden. Edan nya Den. Mohon Kang. Ieu tilu jalma teh jiga nama neudeun hiji Rusia. Tapi duka Rusia naon teu terang jeung teu ngertos abdi oge Kang. Margi kieu jelas nama. Nalika tadi ku abdi ditaros, yen manehna ti mana manehna teh ngaku. Daripada ngaku manehanana langsung ngaregelan letah-letahna sorangan. Satuluyna si Gobang Sakti nyabetkeun gobangna kana tonggongna eta balad-baladna. Kitu tah Kang. Nya teu naon
teu sawios-wios Raden. Lah eta bongan maranehanna we bet kitu nya Raden. Ayeuna mah salira Raden sareng Nyimas hayu cuang kakadaton disarengan ku prajurit-prajurit sadayana. Margi tuang rama perantos ngantos we Raden ti kawari mula. Malahan ti dua dinten kapengker oge tos naroskeun kumaha aya kabarna jeung lalatanana ngeunaan kadongkapan Raden putra ti Kanjeng Raja kitu ta Raden. Mata ku kitu ku kieuna nu matak nu mawi hulu buat katingang awi Raden. Ayeuna mangga ku abdi sadayana digiringkeun terus ieu layon mah engkin lah cenah we urang piwarang warga pangeusip Pilemburan titah ngurus jeung mulasara sakomistina kitu ta Raden. Sumangga ayeuna mah urang majeng ka kota raja. Oh muhun atuh Kang upami kitu mah. Hayu Sakarwati ayeuna mah cuang teruskeun deui lampah. Urang sarang ieu jeung prajurit-prajurit anu gagah prakasa hayu. Tapi Kang, oh tenang Nyimas, tenang. Mungkin kuda mah anggowe nu akang ieu. Ari alim sakuda sareng Raden Kartiwa mah ieu kuda nu akang angge. Sok angge wae. Wios akang mah bade mapah prajurit anu sanesna oge bade nuturkeun salira Nyimas sareng Raden. Mangga ieu angge kuda nu akang. Ceuk eta prajurit manehana surti gancang. Manehana nawarkeun kudana ka Sakarwati. Sakarwati teu bisa baha. Manehana terus we numpak make kudana eta prajurit pikeun ngajugjug ka kedaton kerajaan Bagendit. Antara Kartiwa jeung Sakarwati babarengan jeung prajurit digiringkeun ecageun heula lalampahan Kartiwa jeung Sakarwati anu rek datang ka kerajaan Bagendit. Ayeuna urang caturkeun si Gobang Hideung nalika manehanana geus tarung ngalawan Sakarwati teh manehana terus ngajugjug ka kadaton kerajaan Tumariswana. Nalika geus nepi ka kerajaan Tumariswana gancang ditanya ku Raden Suntara harita teh. Kunaon Andika Gobang Hideung? Eta beungeut kot kagareuneg saperti kitu. Tuluy eta ceuling ngaluarkeun getih, dada base ku getih. Patelak jeung saha Ari Andika Gobang Hideung? Si Gobang Hideung anu diuk dihandap gancang ngajawab, "Cilaka. Cilaka Raden, cilaka. Aya jawara sakti mandraguna Kang. Cilaka." Oh, Raden. Lamun teu dibebaskeun mah jigana kula geus aja lepati ku eta jawara sakti teh Raden. Anu katelana Sakarwati, jawara wanoja. Tur nu hiji deui lalaki akur wadana mah jawara ngaranna Kartiwa. Dua jalema anu geus ngabalukarkeun anak buah kula binasa. Oge kula sorangan oge nyandangan tatu di jero ieu teh. Kitu ta Raden. Matak cilaka. Cilaka pikeun anggahota kula Raden. Ngadenge jawaban seperti kitu ti si Gobang Hideung. Raden Suntara katut Nyimas Utari rada robah paromanana. Tetelah si Kartiwa teh bener we masih kene hirup kene geuningan Nyimas. Beja geus paeh teh kuleungeun Ki Buyut Unggara geuning berita bohong hoak. Kudu ditewak eta majigana. Hirup kene kitu geuning Nyimas. Bener Kakang. Si Kartiwa teh masih kene hirup kitu carana makan. Ku hirupna si Kartiwa ieu mangrupakeun bahaya pikeun urang Kang. Si Kartiwa mangrupakeun jawara anu kawilang berat pikeun diukur pangartina ku urang Kang. Teu kudu salempang kitu Nyimas. Teu kudu mikiran tahapan pangarti si Kartiwa nepi ka manana. Sabab di pihak urang teh pan loba jago pilih tanding anu elmuna geus moal bisa diragukeun deui ku urang. Seperti aya Ki Buyut Sayuta guru agung akang anu nyangking ilmu tutungkusan nyaeta ilmu Bajrakila. Terus aya Ki Banaspati anu kiwari geus diabdikeun
dijadikan patih kurang. Katut aya Nini Anbarwati jeung muridna anu nelah Encang Mamad. Maranehanana apanan nyangking ilmu tapakiran. Kakang yakin nih mas, pihak raja Bagendit katut si Kartiwa jeung si Sekarwati moal kudu hese dilumpuhkeun anak urang sakabehan. Sabab urang boga raja-raja jago pilih tanding. Kitu tah Nyimas. Walon Suntara jika nu yakin pisan pihakna bakal unggul, sabab ngerasa pihakna nyarangking ilmu anu masagi. Komo ayeuna aya jago anyar anu ngahaja ngabdikeun diri ka kerajaan Tumariswana anu katelah Nini Ambarwati katut Encang Mamad di Gunung Galunggung. Nalika keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad atau official keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.